Kamana atunya ieu hayam hiji deui di kandangan ngadon eueuh. Meng. Bandel-bandel teuing da eta hayam mana atunya? Di dieu paingan, di teangan, di hareup. Keur naon di kandang hayam moyah kieu? Yang ngandangan hayam atuh. Kandangan hayam cenah ieu. Di mana teuing ngagarowan hayam ku meng. Di mana-mana ge ngagarowan ucing meng nabi. Si ganti dia. Tiba heula tiba lagi gitu. Geus lah. Kedeui we ngasupkeun hayam malah da geus kolot lin hayamna. Geus aki-aki malahan. Heeh. Apaleun meureun balik. Geus kolot mah hidang. Yeuh, tulungan urang. Urang teh ditelepon ku babaturan. Manehnana di perusahaanna kurang karyawan hiji. Manehna butuh nu gawe ti lemur di dieu. Cing pangneangankeun bi. Lah atuh kari si Emo teu daekeun di. Moheun bieu ge kurang tawaran. Saya mau mah. Ai maneh hese nya di lemur ayeuna neangan jelema nya digawe. Duh ampun teuing. Lah gampang kari manggil tim SAR geura. Please bi. Ya, tim SAR mah ajang neangan jelema anu kasasar. Ya, ajang neangan jelema anu ti teuleum. Tim SAR mah lain neangan jelema anu arek digadag. Ya monggeunna bi aing serempak deui wae. Ampun teuing. Salah nama aing teh da ieu mah jeung ka dieu sagala. Usah balik ya, ngagarowan ieu ngagarowan hayam nya. Ade omat ulah meng. Ya ngagarowan hayam mah kieu ya. Tutut gitu. Sok nyampeurkeun dijamin.